Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Giwang, ayeuna bagian anu ka 105 na nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna, lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Si Giwang bagian anu ka 105 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Julung harita Mbah Buyut giling-giling loncat ka tukang bari ngahegak ngatur napasna. Sedengkeun jaka satria sorangan manehna jadi aya kasempatan pikeun ngalakukeun tindakan ngarawut taneuh garing sarta ngacorelat deui maju narajang kanu jadi lawan anu masih keneh keur ngahegak. Mbah Buyut giling-giling gancang ngimbangan deui daya panarajang lawan. Corelat ceuleuh seugiu. Jaka satria sakali ieu mah dadana kudu jadi korban gempuran lawan. Sabab keukeuh manehna hayang malur awak Mbah Buyut giling-giling ku taneuh garing. Jeung hasil we akhirna mah malur awak musuh ku kesik garing. Yung sau ledak ceuleuh sau cebrot-cebrot. Panggiung. Jaka satria harita ngagerot tarik bari ngabangkieung mundur ka tukang. Tapi kusabab keur kaancikan ku Sukmana Si Giwang. Sanggeus ngabangkieung ka tukang teh jaka satria langsung ngacorelat deui ngalakukeun deui panarajang susulan. Rasa mokaha panarajang jaka satria ngadon teu disingkahan sina keuna kana sasaran ku Mbah Buyut giling. Runtuyan panarajang jaka satria harita ngahantem kana iga burung katut dadana Mbah Buyut giling-giling. Ngacadikeun awakna terus ngajengkang ka tukang geus teu bisa ditawar deui.
nalika kabeunangan ku gempuran panarajang lawan. Deuk sewuk jebrot deuk des alah. Cengkang koleang kedebut. Mbah Buyut giling-giling akhirna mah rubuh ku si Giwang. Di barung jeung kaget lain memeesan, teu nyangka bakal kitu jadina. Kuniang Mbah Buyut giling-giling gancang nguniang hudang bari sumengir nahan ka nyeri. Peuting harita kuduna mah waktuna reureuh sarta mulihkeun tanaga katut kakuatan. Tapi teu disangka-sangka si Giwang jeung Jaka Satria katut nyeebah ngadon dipegat ku Mbah Buyut giling-giling. Si Giwang ngaliwatan ragana Jaka Satria jigana bae hayangan buru-buru ngarubuhkeun musuh. Ku kituna harita langsung ngacorlat deui luncat nyusul tepus ku panarajang susulan dina daya panarajang anu leuwih ngaronjat. Mbah Buyut giling-giling nyobaan deui ngapendung daya panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokan dua kekuatan langsung lumangsung tanpa bisa dipondah deui. Deuk des kaduk des cari jauh bangkiung dalideu. Mbah Buyut giling-giling ayeuna mah anu ngabangkieng mundur ka tukang kadorong ku tanaga lapisan lawan. Mangsa kayaan lawan masih can bisa ajeg nangtung, Jaka Satria geus nyusul tepus deui ku panarajang susulan. Hiu cekuk cebrot des alah. Dadana heula ditotog harita ku pereup buleud. Hiu cekuk. Laju iga burungna dicejet ku dampal suku anu mungguh ngandung kakuatan. Serta carehamna dihantem ku siku. Hiu cekuk alah. Ningali musuh can keneh bae rubuh ukur sosoloyongan bari ngagerung nahan ka nyeri. Jirim Jaka Satria gancang ngajorlat deui nyusul tepus ku panarajang susulan. Ngetig punduk musuh ku dampal leungeunna anu disanggigirkeun. Hiu cekuk des alah. Tolonjong solontot galieung kedebut. Ayeuna mah Mbah Buyut giling-giling langsung ngakedebut nyuuh nangkuban bari nyeklan carehamna anu mungguh asa nyengsol. Arek kabur kaluar tina waruga jalma anu dipakena jadi bingung. Sabab bakal susah deui manehna meunang warang ka manusa pikeun bisa laluasa hirup di alam dunya. Alasanana Mbah Buyut giling-giling hayang kabur sabab geus teu untupan ngalawan kasakten si Giwang anu ngancik dina raga Jaka Satria. Si Giwang sorangan ngarasa teu tega kudu ngalakukeun tindakan kejem sabab sarua jeung ngaruksak raga jalma anu keur dimangpaatkeun ku Mbah Buyut giling-giling. Akhirna si Giwang cumarita, "Maneh tong hayoh bae ngakaya waruga batur sia Buyut giling-giling. Wah kakapok sia. Diduruk sia ku aing mah sia." Gurinjal. Mbah Buyut giling-giling ngagurinjal hudang tina ngagolerna. Nangtung sarta ngagajleng luncat ninggalkeun eta patempatan sawan ku ancaman si Giwang. Jurelat jeleng las. Si Giwang teu niatan ngudag lawan diantepkeun we sina kabur. Ngadon kabur si kunyuk aki-aki peotes ya. Atuh geus nyaho Mbah Buyut giling-giling geus kabur mah harita si Giwang laju kaluar tina waruga Jaka Satria. Tuluy mugus asup deui kana waruga badagna. Atuh sanggeus asup deui kana warugana, gancang si Giwang ngajakan indungna katut Jaka Satria pikeun murupi ka pilemburan. Teu kacaturkeun deui kumaha lila di jalana. Harita tiluan geus narepi ka pilemburan. Era-era oge nyeebah anu pangheulana murup pakarangan imah warga sarta ngetrokan kana panto bari uluk salam. Sampurasun. Sampurasun.
Punten, barobot teu acan. Cek Nyi Ebah. Jigana bae anu boga imah teh can talibra sarena. Kadenge ti jero aya sora lengkas suku jalma kana palupuh disada. Jep. Palebah panto jempling deui. Can kadenge anu mungkakeun tulak. Tapi teu burung, kadenge harita aya sora lalaki anu ngomong di jero imah. Saha di luar? Nyi Ebah gancang nembalan. Abdi Ebah Kang. Sareng duaan deui giwang sareng jaka satria. Nuju ka wangian di jalan ya teh kalaresan. Tebal Nyi Ebah. Anu boga imah bangun asa-asa arek mukakeun tulak teh. Ngan asa-asa oge teu burung ari mukakeun tulak mah. Aya rasa kakarunya kanu kapeutingan di jalan. Gancangna carita Nyi Ebah jeung anu sejena gancang dititah arasup ka jero imah ku pribumi. Sanggeus araya di jero imah kabeh sina dariuk dina amparan samak sahelai. Pamajikan pribumi hideng milu nyaring tina sarena serta mairan cai herang kanu anyar darata. Nyi Ebah kabagean anu pangheulana cumarita ditujukeun ka pribumi. Hapunten ya teh Kang, parantos direrepot. Kawagel waktos kulem pangintennya. Teu naon. Kula jeung pamajikan kabeneran ieu teh can talibra ieu sare oge. Matak waktu ngadengin uluk salam di luar teh gancang we harudang. Cik ieu teh timbarana teh asal nepikeun kapeutingan di jalan. Kuring manu katelah Ujang Domba, pamajikan kuring nu katelah Nyi Eme. Cik eta jalma anu ngawanohkeun diri ngakukeun ngaran Ujang Domba. Oge ngawanohkeun pamajikanana anu ngaran BM. Kang Ujang, abdi tiluan teh kawit ti Sukabumi. Ngabujeng ka ieu patempatan teh margi aya jug-jugeun. Ujang Domba jeung pamajikanana pating rareret bari ngemuka kaget. Kutan, mane tebi. Nah, teu sieun dipegat company kitu. Alhamdulillah. Ari company mah tos langki katinggal nyorang pilemburan ayeuna mah. Saprak dilindih ku kakawasaan Nippon. Sok sanaos nasib anu sanes mah komo rahayat leutik. Langkung ancur tur balangsa kirupna. Anu kalaparan balatak medi unggal jalan. Kadang jadi layon. Dijajah Jepang mungguh langkung reksak batan dijajah ku Walanda geni. Sumuhun laras pisan Nyi Mas. Ece mah mung ukur tiasa ngiring prihatin we wungkul ningali ieu kaayaan teh. Tangtos ceuk. Nanging alhamdulillah geuning. Urang mah masih keneh ditangtayungan ku Gusti. Oh nya, ece Akang. Sakali deui hapuntennya abdi tiluan. Parantos diwagel waktos reureuna. Moal lamida abdi tiluan sakedap hoyong ngiring reureuh wungkul. Enjing oge tos arangkat deui ieu teh. Jaka Satria jeung si Giwang teu hade mun jempe bae ok harita milu cumarita. Mugi wae euy. Oce jeung si Akangna teu ngarasa kabeuratan narima uing tiluan ngilu ngarereb. Pedah ka jalma anyar pinanggi, Cuk. Ulah kaberatannya, Cuk. Kang Ujang kali euceuna teu ngaraos kaabotan kitu. Pami abdi tiluan ngiring rereb di dieu. Hish, ari kuring duaan mah moal aya bahasa kabeuratan di luan mondok sanajan ku jalma anyar pinanggi. Asal galagatna we bener jeung jujur, ku kuring pasti diampian. Ngan hampura ye bahasa di dieu mah kieu teu sarua jeung di ditu ngobrol teh lalemes. Jadi sok we nya arek parereum mah ulah loba ngobrol geus peuting geuning ieu teh. Ceuk Kang Ujang Domba nyaritana memang geus kitu adatna. Ngomongna teu geus teresep loba ngobrol nyuguhan oge timbang cai herang. Berenang teuing medit
teuing teu boga suguhkeun. Jeung kusabab tujuanna oge hayang ngilu reureuh wungkul, ngobrol teh sakedeung. Satuluyna mah salare, tiluanana ngampar di tengah iman. Ieu hiji hal anu ngajadikeun pribumi timbul tanda tanya nu pohara. Lantaran anu marondok memeh subuh oge geus eueuh ti imanna. Tapikeun soal pribumi mah memang teu penting. Anu leuwih penting deui mah lalampahan para pajuang anu bener-bener ngabela bebeneran ku cara toh pati jiwa raga. Sangkan di dunia kajawaraan jadi tentrem, taya deui bancang pakebu. Sarta nagri leupas tina kaum penjajah. Nyi Ebah jeung si Giwang katut jaka satria ngahaja muru waktu indit teu pamit-pamit acan ninggalkeun imah Kang Ujang teh. Lain teu apal kasopanan tapi kapaksa lantaran udag waktu hayang buru-buru nepi ka Gunung Guntur. Kira leupas wanci haneut moyan caturkeun di tempat sejen kirotan anu tetela mibanda daya tahan anu hebat. Teu kungsi 3 poe manehna bisa pulih deui tina tatu di jerona. Harita kirotan kukuliatan bari babatak cangkengna jiga nu cangkeuleun. Keur ngajanteng di lahan anu mernah barang jeung muridna nyaeta Rotama. Rotama bagja waktu ningali guruna pulih deui teh. Kirotan ngajakan lumampah. Hayu Rotama, beung-beung izu kene urang naik muncak. Awak dewek geus pulih deui jigana mah hayu. Nya syukur we atuh ki guru geus pulih mah. Tapi bener ieu teh ayeuna ki guru rek teruskeun di dalam panggi. Mane mah dewek ngajakan ngadon nanya iraha deui. Hayu ayeuna. Nya hayu ki guru hayu. Jadi teu sabar yeuh kuring hayang ningali ku guru mati kembang ganda pura dina makudaki. Sakaligus ngabuktikeun wawasan dewek jeung Simba Buyut Keling Zaketi. Tapi mun dewek geus ngapi milik kembang ganda pura dina Maguda mah dijamin manehna moal mampuheun ngungkulan pangarti dewek. Hayu nah ieu teh beut ngadon ngobrol bae. Ira arek indit nah atuh ari loba nyarita mah deuleu hayu. Kirotan gancang ngakedik indit lantaran ngadun loba ngobrol keseleun. Rotama teu nyarita deui, terus we nuturkeun leumpang tukangeunana. Kabeneran muru puncak Gunung Guntur teh ngan kari 3 tanjakan deui di tempat kirotan reureuh bari mulihkeun kakuatanna. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Sanggeus ngaliwat 3 tanjakan mah harita kirotan jeung Rotama nerepi ka tempat anu dituju. Kaayaan di puncak Gunung Guntur bisa disebutkeun sanget. Teuing pedah loba tatangkelan galade meureunan jeung karolot. Akarna paranjang luak leok keurin lengkah. Tapi beh dituna aya lahan anu lega jeung lenglang. Cenah di palebah eta tempat aya guha tempat dumuk matuhna para siluman. Sarta mun kawenehan sok katingali aya tangkal kembang anu warna biru semu wungu. Eta anu disebut kembang gandapura dina mahkota teh. Dahan tangkalna gangsal aya 5 dahan. Tapi teu kabeh aya daunan. Nyangcan we hiji daun teh tengah-tengahna wungkul. Tangkal gandapura dina mahkota jadina memang teu jauh ti sabudeureun eta guha. Harita 2 jirim guru jeung murid mimiti ngambah ka eta patempatan. Tapi panon lahirna katutup keneh ku hiji ilmu panutupna nyewisi. Ngajadikeun kirotan jeung Rotama teu langsung ningali aya guha jeung tangkal kembang. Kayaanana di eta lahan teh lowong we
eueuhna naon. Ki Guru, nya di mana kembang gandapura dina Makuta teh? Geuning eueuh Ki Guru. Cek Rotama. Ilapat nu datang kana impian dewek mah dibelah dieu ye guana teh. Belah dinya tangkal kembang gandapura dina Makutana. Tapi bisa jadi eueuh kieu geuning jika ngaja aya nu nutup ieu majigana. Aduh, kumaha atuh Ki Guru mun geus kieu? Coba tuh buka panghalang gaibna Ki Guru. Nya eta ilmu anu nutupna buka. Ilmu naon anu digunakeunna cenah eta Ki? Teu nyaho dewek mah. Ngan ilmu panutup anu nutupan panejo dewek Guru disinglargeun ye. Nya bener Ki Guru, bener. Cek Rotama pondok. Ki Rotan salaku jago kolot tang tuwe ngarti tur mampu ngungkulan kana kayaan. Ki Rotan terus nguserkeun kakuatan batina, ngusir pagar gaib anu nutupan panenjona. Dina waktu anu meh sarua di tempat sejen, caturkeun Mbah Buyut Keling Saketi. Nasibna memang meh sarua jeung Mbah Buyut Giling-giling. Mangsa nandangan tatu di jero geus bisa pulih deui dina waktu anu meh ngan sakedeun. Tapi leuwihna teh eta Mbah Buyut Keling Saketi mah lantaran dibantu kuramuan khusus ti Nyi Wisik gancang cager pisan. Sanggeus ngarasa pulih sapinuhna awak leupas tina tatu di jero. Mbah Buyut Keling Saketi tembong cengkat tina tempat diuksilana. Jung nangtung bari babatak kana cangkeng bangun anu cangkeul. Jerut laju Mbah Buyut Keling Saketi turun ti buruan imana. Laju ngegerendeng ngomong sorangan bari ditungtungan ku seuri lelenggakan. Duka teuing naon anu diucapkeunna mah harita teh. Malah sanggeus kitu Mbah Buyut Keling Saketi cirimna ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Corelat jeleng les. Kocapkeun ayeuna di karaton alam siluman. Nyi Wisik harita teh keur narima kadatangan Mbah Buyut Giling-giling mere laporan yen dirina geus gagal ngabinasakeun si Giwang. Tapi Nyi Wisik geus teu kageteun deui waktu narima laporan kitu ti Mbah Buyut Giling-giling. Sabab geus kairong ku dirina Mbah Buyut Giling-giling bakal moal mampu ngabinasakeun si Giwang. Tenang Mbah, tenang. Anjeun teu kudu kuciwa kitu dumeh gagal ngabinasakeun si Giwang. Anjeun tetep bakal dijadikeun abdi dalam karaton sarta ditambahan ilmu kasakten sanajan ngarandapan kagagalan Mbah. Mbah Buyut Giling-giling manggut hormat ka Nyi Wisik bari acong-acongan nyembah. Manehna asa kahutangan budi ku Nyi Wisik sanyanana. Mun teu ngalaman jadi patalukan Nyi Wisik beureunan geus pasti tetep bakal jadi roh kapanasaran hirup deui mungguh mustahil. Nalika diiklarkeun jadi abdi dalam karaton, awak jalma anu diancikan ku Mbah Buyut Giling-giling tetela jadi sisitan pating aremplog dina kulitna. Tandaning ciri manusia pindah jadi setengah siluman. Tah ayeuna anjeun geus jadi abdi karaton sarta ilmu anjeun geus nambahan deui ti kelipet. Mangka ti eta umat mun diparentah ku diri kula anjeun kudu langsung daek. Teu meunang mungpang atawa ngabantah kana parentah kula. Komo wani khianat mah bakal cilaka anjeun buyut. Jeung ingatkeun anjeun kiwari geus mutlak jadi bangsa kami, bangsa siluman. Mbah Buyut Giling-giling manggut. Mun mangga diestukeun pisan Nyi Ratu. Parintah naon bae disalira
baris dilaksanakeun kalayan sukarela Gusti Ratu. Ti mimiti harita Mbah Buyut giling-giling geus sapinuhna jadi bangsa siluman. Sarta jadi aya dina pangaruh kakuatan katut kakawasaanana Nyi Wisik. Sedengkeun di luar guha alias karaton siluman, Kirotan, harita geus sabaraha lapis ilmu kakuatan. Harita sabaraha lapisan ilmu kakuatan pikeun ngapuyarkeun pager gaib anu geus nutupan sabudeureun eta patempatan. Tetela susah oge pikeun ngailangkeunana. Malah tindakan Kirotan langsung bisa tembus kana batin Nyi Wisik anu keur ngobrol. Kurang ajar. Aya anu geus nepi ka Gunung Guntur geningan. Waktuna ye Mbah Buyut dibere pancen munggaran ku diri kula. Kumaha Buyut sanggup pikeun ngahadang eta jalma anu kekemak sarek asup metik Gandapura? Cek Nyi Wisik ka Mbah Buyut giling-giling. Mbah Buyut giling-giling gancang manggut laju tumanya. Muhun mangga Nyi Ratu. Pancen naon bae anu kedah dilakukeun ku sim abdi teh Nyi Ratu. Ayeuna aya jalma keur nyobaan muka kakuatan anu nutup wilayah sabudeureun lawang guha katut kembang Gandapura dina mahkota. Aya 2 jalma nu datang ka puncak Gunung Guntur. Nyi Wisik embung kaelehkeun ku Mbah Buyut giling-giling jika nama kencang nyarita nawarkeun jasa hayang Nyi Hurik punten. Nyi Hurik embung kaelehkeun ku Mbah Buyut giling-giling jika nama gancang nyarita nawarkeun jasa hayang kapake. Naha abdi teh dipasihan deui pancen Nyi Ratu. Bat Mbah Buyut giling-giling deui bae anu dipaparin pancen teh. Cek Nyi Hurik kurang panuju mun Mbah Buyut giling-giling anu terus kudu diparentah deui ku Nyi Wisik. Tenang Hurik, anjeun tong sisirikan. Dumeh Mbah Buyut giling-giling ayeuna anu diparentah lain andika. Kula lain nyapelekeun kana kakuatan anjeun Nyi Hurik. Tenang. Nyi Hurik teh nyarita deui. Panonna langsung meletet ka Mbah Buyut giling-giling dina sikap anu teu boga rasa simpati ka Mbah Buyut giling-giling anu diparentah ku Nyi Wisik, sedengkeun manehna dianggurkeun bae. Mbah Buyut giling-giling bari manggut ka Nyi Wisik, laju nyarita. Ayeuna sim abdi sejam miang mangkat Nyi Ratu. Ngemban tugas ti salira Nyi Ratu. Cek Mbah Buyut giling-giling bangun teu malire kana kayan Nyi Hurik anu bangun sirik ka manehna. Bral Mbah, bral. Garamiang ka itu. Mangsa ngamitian ngemban pancen ti diri kula. Pikeun kamakmuran ieu nagri urang. Bral garamiang. Mohon mangga Nyi Ratu, mangga. Hiat kibeg les. Mbah Buyut giling-giling nalika ngagibegeun awakna langsung nyeles. Ninggalkeun karaton geusan muru tempat di mana Kirotan masih keneh sateka pola. Ngebudalkeun kakuatanana pikeun ngapuyarkeun pager gaib atawa ilmu halimun kulawuna Nyi Wisik anu jadi mager kana kayan guha jeung kembang Gandapura. Sedengkeun di luar kadenge Rotama keur cumarita deui. Kumaha Ki Guru? Susah geuning hayang merukeun pager gaib anu ngalangan panenjo urang teh Ki Guru. Cek Rotama salempangeun sok sieun guruna ngarenapan gagal. Kirotan tina sikap anu tetep tenang gancang harita nembalan. Tapi tina kayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto
baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.